batak deknya di lemur tanah loba susah komo hari eueuh beuh mah di masjid di cicing adan we aya eta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon adan aing salah kumaha aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek teh hees teh hudang-hudang poe juga aing magrib padahal teh hujaneun jauh cetrek karena pangeras suara aing tidak ruas kaburitan jauh adan we Allahu Akbar Allahu Akbar aing ret kena jam ding-ding kena setengah 5 atau pogo nu ngabuburit teh buka kabeh grafik pikir ku sia sanu teu ambak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoya da ieu mah keur latihan ceuk teh eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu di kepung tah tidinya aing mung ngicak di masjid teh si goblok ampun aing alah homo zaman Asep Show mengening di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh deungeuna aya kolak di teh sacangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna zaman kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus ngebuk geus ieu geus aya dina boboko geus nyampa joker lah ku aing teh hees aya eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh gini barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing dari teh ya oh da atuh da urang teh geus kolot teh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah heureut timang-timang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik oh da anu bakal ka sawarga mah dalang galawora teh sia nah apan ceuk katerangan oge lamun jelema minang tobat bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat blok aing katipu sia ada jadi ngabodor elah ampun nu alus mah nu lolong duaan nyobat di kampung kayak ngobrol teh lain cenah euy cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa kacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy leumpangna masih lain ya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang kali urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang laju film goblok kumaha di deuleuh sia teh ai heuh cenah teu sadar teh lolong caritana di kampung teh udah di gunung cicing na gitu
gini kayak nama dina Mawar Bodas mapai jalan satapa ngayung-yung kaki lemur tekarasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keuring ieuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeun teuing nu penting mah keun nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh ka kapok sakina geus diontrog teh alah ampun aing kitu teh lain dongeng lolong teh ayo caritana muntang kana tak-takan kita nyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempansok kitu tah melengkung pana inu beunta mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedung tidak gor cenah euy ngeuleuh atuh goblok apa naik celolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah gede uluh tangka kalapa cenah euy nah cia nya tangka kalapa cenah pan aing mah fungsi beunta baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanang wayak ieu mah keuna cenah dewek bisa naik na mah ai bisa mah cenah naik atuh ngalah nya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang jeung luak lieu kumaha cenah bisa nebugana blok pan aing teh lolong ai heueuh yo tereke da saurang mah angsrod di kaluhur kabayang ke jalur lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuh naon barang angsrod deui kitu eueuh naon pan jokleang gerag-gerag eta ceuk nu lolong nu handap nu tungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating penyeri mengihan maneh meureun sisiki na teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah popos euy lebar cenah euy suruput we dikanya wah koloteuy anjing asin euy puguh mecer linci kalapa je euy abol lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teteler teh nu matak jauhkeun tina narkoba teh teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah di mana lemah mentalna tah
pabari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Itu pacak kadea jauhkeun kitunya. Mudah-mudahan atuh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budaya teh dilelepkeun ka urang ai di urang jauh dirontok we deui nya oh nya ayeuna mah pan baju urang Sunda teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baru hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pada merong wae tuluy teuing nu urang lain ulah make pakaian anu lian eta we geura pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet buja-bujana teh kadeuleu gini sana yeuna PCD porno wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho kana budaya urang mah geuning euy ai ku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh bahasa Indonesia we oh da kana Sunda teh Bapak makan apa sih? Sing teh peuyeum. Apa itu peyem? Gitu. Nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sih kurang ajar. Aduh. Makan apa Pak? Pakai daun katimus. Apa itu katinggang? Gerapek pikir ku lain. Dewek berdahar we wah coet ngakan karedok. Makan apa itu Pak? Cing karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan rusak pan bangsana. Nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban. Ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa. Moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana. Moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana. Tuh. Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda. Rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan. Bapak dan Lanud bahasa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah man eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungkul dahar loba teh loba basana dahar tuang yatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba
namun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh dari bapak aya nuju tuang abdi kira nembe tetos neda pada ngiringan atau tuang teu ulu itu domba aing keur nyatu kana domba mah teu kasar aya ieu mah tukang domba urang Sunda duh cenah itu tinggal di nama staka domba tuh kitu kana domba kuluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba cenah teu kasar tak domba lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mas tak domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba gitu sirah keur urang keneh keur pribadi eta mah duh nu mawi euy deui teh dola sirah teh rada lendeng ieu teh tetep we ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu cing pangenangan geuna tunggu datang aing mun jalan rempling kabeh kawas gang katincak sakitu kenal ya sia teh kenang kita tadi boborobotan nepi ka katorekan aing naon eta kenang bieu di sada pamujakeun pangenangankeun kitu hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing oh bieu teh di kenangan goblok biar jadi kenangan oh ayeuna bade syok syok genaheun bisa datang kendang itu alah eta sinena kata-kata da hade euy anu paksa alah hebat tukang kendang di mana euy di mana ya ai kendang jempe sia mah pajalan di sana pajalkeun di sini cenah hareungan anak geura puguh sinen keur gahuap hebat euy lu eta nepi ka bisa sarengkak teh uing kenangan alah kakenangan aing ieu ada kenang mah jempe sia teh kenang jempe ngeunah teh di mana tukang kenang ieu wayaan budak si goblok budak sia teh di mana teh tukang kenang teh cangkuang di cangkuang bu cangkuang mah ya laguna tuh cangkuang dalam cangkul aja cama aduh kurang mana teh kenang teh jadi kenangan maneh mah bingi gade maneh jadi kenangan bingi gade kudu sabaraha maneh bu nepi ka budak gitu dibeakeun ku sorangan
Diuk siapa goblok ah? Diuk. Saha nu maot? Ye. Diuk sia dirinya diuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh? Goblok. Naon panyawatna? Aduh si goblok, udah kekeh goblok. Ya, teuing atuh ngiring bela sungkawa, uing aje. Beda-beda teuing aje. Keun bae tong diceng-ceuring kanu maot. Da meureunna geus sakitu meureun urang doakeun nya. Aje kalau beuki parna aje gaduh. Karunya euy dulurna euy bapana maot. Lain maot goblok sia diuk penyakit kanker. Aje. Keun bae tong diceng-ceuringkan ae. Moga-moga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna. Anjing. Tah gitu amin gitu. Sawiya sajugan ku abdi we. Ieu buta kieu mun bolot urang teungeul matana geura. Sia montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing. Goblok. Emangna aing teh beunyeur. Make dibaheum setan. Ulah. Jangan aing disebut beunyeur. Tong dihalangan gak cuman antep tak si goblok cuman pisan itu aja siapa akan tenggelan tak cuman ayo maju tah murid aing heulalanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka yo cekena nah, saya datang we. Anu marengan si Gatot Kaca pasia tadi. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngeunaheun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya nurutan Gatot Kaca ya. Hade tangaran Purabaya euy. Baca kain lamun boga anak dari ngaranna ca. Ya, ngaran si dewek maralus wae. Euy. Ngalateng ge. Ujung mutu. Kayak gitu anu pege beuki jatuh. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji cek aing jawa kasih beureum ngalasai kayak gitu anu beureum bau cai goblok memang naik teh waduk ngalah tutut
ya poho saja gala tutut meni loba naon orang Minang beda si anjing teh rame gitu saja ngai goblok waduh ngetrek kain wah gede teuing lawan teh ieu 17 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing di mulak hiji we tah tuh we tah tuh lain ngetrek ngetel liur euy marukan aku mah beda daripada tukang ulinnya matak teh goblok duit oge aing mah tukang ulin we goblok mah jengut sia aing teh deuleu waduh labu ya meni ato alah menahan gitu eta syuri si goblok anjing jadi euy tetulus syarina tetulus dah nyeri anjing alah we tah tersatu jorang sia mah lain jorang goblok jam makan tahun jorok sia mah porno aksi cece lain meni gede kitu euy naon eta bobogaan meni gede kitu ya heuh anjing udah diurus kumaha teh ngurusna naon hayang gede kitu hayang meni gede hayang bener apa itu kapal terbang nah hayang gede taeun nanyakeun kapal terbang sia teh oh ya once ya oh syukur ya oh mah goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu geupek ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur maneh mah teu make parasit mawa we dudukuy bade matalian lain hayang gede dengkeun heula tuh dongengna prosesna dengkeun heula hayang gede mah sanggeus ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean paeh haji kejina ambekeun euy hebat ya jelema teh usigna lamun ambek mah kita sapruk jurusna teh eueuh kana aing teh kapancing sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek lamun ambek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patuh si anjing si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapana eta teh juri jarian wah moal ambek sok maneheun walillah aing mah ada teh cindekeun naon banyarekan anjing lain leuweul kabeh-kabeh teh sia kapancing kamu hiji sia mah kitu ah goblok ieu mah
jika karpet dari jauh bawang berem sia teh tuluy disiksik dipakai sabaraha tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung maneheun bari aya ngambek mah nyaho indung maneh nyaho nya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh ele ambek ele aduh aduh alah rame kieu ya jeung gelut mah ya naon aya pikasirieun euy aya anu boga penyakit boson teh naon aya boson teh hitut wae unggal ngalengkah unggal hitut awewe gadis munggau jeung batur daerah meureun hitut wae da unggal ngalengkah teh ngik 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 teh kayaknya bujurna teh teu we disadari tilu teh anjing sakali nuturkeun baru karek maraban buru ka jabar roti kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran nya nyakuah kan kabeneran aya bujang deui sarua asa penyakit boson ai lalaki mah pantari kitu teh dut cek bapak-bapana teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah euy urang bebesanan yeuh puasa penyakit da sarua asa penyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun pasti yang gak jodoh kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti burangna teh ti peuting teh sok diintip bisi budak ku bapana teh sabab isuk-isuk rek hajat teuing disebut teh numas teh beunang ka gadisanana artina teh geus bageur diintip ku bapana teh kieu ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku baheula mah pareneng didengengekeun anak teh bisi budak teh ade hari panganten da pogo pesa penyakit ai biasana mah bunga peuting teh ngik tah ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan ngik dut coba pandang ngintip kieu dut hanya belah aya cenah ngikna eueuh ai barang aya bemeu melang urang anak masih dipaehan toong ka itu deket ka pantona teh kabeneran deh lain ku panto kureregan ku baligo urut urut teu baheula du eleh dibukakeun saeutik tipe paingan dut wungkul da keur dipake ngeuning sia itu heeh beureuh katutup liangna tutup kacocokan gede ai budak awewe na budak katempo bapana noong kok cileung teh lalakina ruas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna yo tuwiu wah eta mah salembuna ratang marupana sirine cocokna bener asa kabukakeun RT karacunan saya RW teh para raek kan isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun karunya mau balik di Arab nah maka karunya baru balik di Arab ya kan ayo di Arab nanti digawe nanti 2 tahun jadi supir lalaki
laki imah jadi TKI. TKI. Mau usahakan pemajikan mun digawe di Arab jadi supir. Supir angkutan onta bener itu. Balik ka lemur. Oh, eta mah pamajikanana sono urang. Ya tuh. Boga duit ongko. Udah duit gede om. Kadenge we ku bangsat. Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kirana? Tius. Si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede. Sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus. Langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari. Bangsat ieu. Keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. Cinggal lutra eta bangsat leuwaseun. Ya sia kapan aya lumpat ye. Sia kaparego. Beneran teh. Parahna teh molongo. Teretel ka parah. Cicing di parah maksudna mereka daguan hees dan boga imah. Boga imah. Aya nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab. Atuh. Oh, eta bagus dalahar. Jam 8 joker we carita gatrik. Daerah catur ya kan. Oh, cangkang jajamu pabalata obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Sugan aing dek hees. Dulu itu bujur nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we nya. Ger deui we nepi ka 3 rit. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesel we ti luhur. Beuh eta si goblok kira harek hees na ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu Akbar Allahu Akbar. Lain salat mah teh dekul kene we. Ya, da isu bagi adan deui. Itu gaya kene adan. Caritana geus ya goprak teu langkara kecape meureun. Eta salakina ngucapan pamajikanana, mama Amuing. sayangku Mayhani darling tepangih 2 tahun teu nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambak ti luhur Kumaha bari kabur ditembrak eta mah kaso-kaso jeung genteng. Kumaha. Bari kabur bari ngomong kieu da budu meh tadi ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambak eta bangsat ti luhur bari nembrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing goblok bertak ketua lompat mapai galang ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing Tidak kesal teh kan. Keur mah kesal kadenge kitu. Aduh ampun. Hayang seut make. Ai rupa-rupa dongeng ngaran lu. Aya deui nu balik ti Sumatera. Sumatera. Lain. Nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri Jamnya kana di Peri. Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat Ada balik. aya di tengah laut kalaluar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut Dina dek. ngajajar dina dek teh Bariring-ring. eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tubuh Kumaha? tolong Bapak si horeng kantongna murag ka laut laut. itu kantong kuring mangkaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh sarua we modaran maneh da ka laut Ya heuh. nu wani wah gegejeret eta awewe no data mah aki-aki Kumakan. cukup jeleng teh ka laut kecebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawe bat page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang beleng beunang eta banget teh ku si aki teh Allah alhamdulillah. bedol ka luhur teh salamet gor we surak Muji eta si aki menang pamuji atau Allah. pan urang
lamun dipuji teh atoh. Ya atoh. Si aki mah Amak kumaha ya atoh. nyokot kantong tidak kantong nyokot bedog dilagar ke bedog. Wah, dikaluhurkeun. Hidup aki hidup. Aki. Cepat urang teh. Hebat aki. Eta aki lain atoh kalabaud. Bari bedog dikieu. Batu teh. Mentong hidup sia goblok. Sok ngomong sia. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi. Si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun. Lain eta luas nyuntrungkeun Ampun eta sia. Karunya nya. khawatir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Ciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munggu Allah nyatana Islam. Islam. Anak teh malah. Oh nyaho aing ge Islam. Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing ge Islam. Biasa di lampang bener teh. Nya. Oh nyaho Islam. Aing maneh di sarwana. Kalaka di Kopiah we Islam lain Hindun. Islam. Apa Hindun? Urang sarerea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal pae. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinek nama ulah wa kamaranaho sehingga sanaya dina jalur keislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Nyaho ka Masjidil Aqsa belum. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa. Tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah belum. Ka Sidratul Muntaha. Nyaho lain muntaber muntaha. Anjing. Kudu didagor sia eta mah. Ulah ngaheureukeun agama. Sia nu budeg. Bolot. Bolot. Nah, ieu maneh. Komo deui pan ayeuna mah baka urang teh nyaeta mapag siap saksi Ramadan. Nyaho aing oge. Ramadan lain Roma Irama nah jadi aduh. Anjing.
kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngerti teu maneh? Nyaho tatakun. Lain tak apa saja. Lain tatakola. Nah. Diuk sia diuk geus ini yang Allah jeung aing. Hah? Diuk. Maneh diuk di dieu entong loba omong. Hah? Diuk maneh di dieu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati? Aduh. Susah ngomong jeung nu budak. Teu paeh bapak aing mah henteu. Naon panyawatna? Coba nepi ka keukeuh kitu. Bapak urang malah jadi haji. Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Muntaber. Tapi bener leuwih. Bejaan ai kayak kitu teh atuh kadulur. Aya obatna muntaber daun jamu batu. Serius. Nyaho aing oge. Sia mah lain ku tai. Ku jamu batu. Nabawa nyambung katanya kita apa? Nabawa nyambung atau diajak ngobrol ge. Baik meneh ngarobrol lah. Aing geus teu nyambung. Percuma teu didenge nyaritakeun agama we. Esa di dalam pondok. Nuhun bisa kararumpul maneh euy. Oh dina raraga Isra Mi'raj. Nuhun. Coba teu nyambung na teh. Lain kumaha dengena. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Nyaho aing oge geus. Nah, lain Sarman Ibrahim. Mun aya ngajejek aing. Eueuh nu nyebut Sarman, eueuh nu nyebut naon. Tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok. Lain kana ojek kana burok. Nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh. Ai burok teh tina kecap barokah teh barokah aulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Nyaho his Nabi Adam. Lain Adam. Amui. Dede. Asa kagunturan madu, kaurugan menyan putih, kasumpingan, hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh. Nyaeta ti padepokan Sokalima Astina. Nimat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping mang. Hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan. Eta kasauran. Nuhun ditampi ya. Kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun mang teh teh. Sasat teu aya wartos ti tadina teh aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan. Hapunten sakali deui. Ieu sami-sami. Sarengna deui ieu teh kaula teh kaget. Urudulna tamu ti palih kidul. Maksud
maksad teh aya pikir naon ieu teu reuas kaula teh sateasana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres para teh nguningakeun mang dorna paranton terus jadi kasohor mang apa penacan jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina Aswatama ngaranna wadalna Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati iya sekali-kali nyaeta sok adan di masjid can jadi haji terus dan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun ayeuna pun anak leres tuh itu tuh si Trayuda nuhun mana awena teh awena mana acan nu bilang hari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anjang sono kaduana perkawis ngenakeun katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan leres tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina ngaranna Aswatama ta ieu muktosna kedua da puguh kana atuh tong bujeng hinga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering tuang putra teh teu damang udur teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liver tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara gama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kembang malati manawi eta teu acan aya bang bara nu nyana manawi can aya bang bara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheun ku pun anak bade dipetik manawi geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh leres cocok maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar tak kitu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu ceuk mah oge mung di dieu mah can canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan da di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge Aswatama parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salira engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet internet teh di mana kawitna eta teh di Tanjung Sari kapungkur mah disebutna teh Cilemu eta mah arnet atuh nya arnetnya tos digentos kumaha bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki sing tandaekeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah tinggal ya mah kaula mah bagja wae nanging da nya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya
wungkul tapi tetapi kena ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna. Teu ngadu-ngadu laras. Dai pun anak mah teu kedah ditaros deui. Aya kararasnya di jalan di gabrung. Semarang Cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh. Pun anak teh karek beja gitu. ulu cing atuh ayeuna mah kumaha? Ya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana? Cing gabrong cenah hayang. Mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra. Yai Nen tuh. Buk. ya ka dieu anak ki datan nera tangan demam. Datan nera tangan demam dewa pagulingan rana denera kang sabya prapa ngahaturkeun sama matos ama cilaka aing ieu ceuk aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong boros sia si kacai geus moal daekeun anu teh meunah teh nah kabeda-beda teh ngasuat teh badut batalkeun era aing era Daso ge moal daekeun. oh Jawa suata aduh ampun teh lah mata teh si banget heula ceuk aing oge isuk-isuk teh beleguk nepi ka kitu bebeng mah tong boro maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh teh mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa Milarian tanah sareng domba. bade milarian tanah keur kanang domba mangge Itu mah ada. nah kitu sanes bade ngalamar ieu mah ameng we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing Tadi mah bapak lagonjang. mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabina-bina teuing aing Cenah seuri. jadi wayahna nyai sepuh nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga di jeung pagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deuneuh teh mah asup ka kumaha cai ceuk aing oge sia kablok hai kabina-bina teh sia doak aduh Reni Sari jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib demi kaki keun bae teu make pekah oge atuh iya kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teteh kumaha Gusti ieu atuh kaitu meureun teu ditarima nyai Mending ka Citarum. tentengeun dek ngaramet dewe di Pak Japo Mending remis gitu. gitu geuning kawiwirang kolos ya teh aswatama nepi ka kitu Lain panon lainnya.
Hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku tamat cangkel tambah cangkeul bisa nyalendorkeun atukeun bae sugane aya nu ngurus kawin kerja teu ku anakna ku bapana ambek ku sia kerja nah kawin minat teuing kope kumana ieu tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mah nya mas kawinan kieu atuh bari ngantosan itu tuangeun tekedah kebantun mang oge dikasih beuleun pisan sia suata mah ampun da keukeun wae teh kulon suata mah teh bari ngalamar nanging da kitu kaayaan pun anak teh geuning lerat punten dah heureui teh heureui bibi mah ulan men nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi euy deudeu nya kitu teh nen ari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da punguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos duwi kapati oge moal tebih ti bibi upami imah nen kagungan saroge bibi mangiring we moal lesoti nen nuhun bibi nanging wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud da kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati teu kirang-kirang apan sar ieu pameget anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cingkarlet segala make wiwahan oh nya tah kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi manen bibi ieu mah pengalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi mah heula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung kawit tah terus ieu mah sejarah bibi sejarah keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen geletuk bapak pupus bari jeung hirup heurepakeun pungsat bahan di indung bapak teh biar ku haragap teh aya teh ieu eueuh ragap teu aya jauh ka Sindung Kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere hirup ku panyukup gede ku pamere indung bapak teh dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot dening aku dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang atuh kitu yatim piatu nungul pinang bibi teh daya lil khawatir ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan nggak perapatan unggah parapatan ai lampu merah kakara menang nuit sapeser sagoweng nya biasa nyen manyangkeun hirup teh nepi ka turub limun ditiiran dijieun kesrek jalan unggah supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut mobil butut buatan baheula menang duit lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir da puguh kasiniran da mobilna butut oh bisa jadi mobilna spionan balik kalemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di Kebon Jagong tapi ragu tukang ojek teuing da mamawa arit keur ngarit meureun gitu iya obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge nasib bibi mah umur 15 tahun sapeting teh kulimaan eta iya untung teu sae keyeupun malah beh dieunakeun mah beki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa da eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh ayeuna teh tah ayeuna teh bibi teh keur jangar teh marogana paingan pajirna keur sakelat sae nen nasi bibi mah ulah kasorang ku nen mah ulah keur
sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mana pika teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeli HP kabeli bibi kabeli ngan didinya disipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu eta basales HP atuh tape kitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae kumaha kalalakon di Arabia teh boga dulungan teh guru SD garwana teteh sangkadu putra anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah noleka nah aja digana noleka rasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh dari itu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar beri noleka aya teh kotor dadakan bibi ku bibi teh dempel bari jeung boleh klak ping-ping kemana karep sangeuna si horeng aya nu nyawangkeun dulungan pameget cacan angkat beureun kabita nempo ping-ping bibi bolo beri jog gabrung teh ti tukang ngabekem atuh bibi dipangku dibawa ke tempat tidur bolo bari surupna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok jempe dirangsadan tah baju bibi tah kudunungan pameget lain mun urang teh tulu ngajerit Nah ka atuh lain menta tulu ngajerit minta tulung ka saha di lembur batur dawuh nu wawuh nu wabu ngajerit oge kalah beak tanaga meuni jempe we da puguh geunah ongkoh jeung bibi oge heuh isukna ka isukna ah ditawaran dewe ku bibi teh ongko pamerena gede teman berkesan bibi bade perkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna taneh sarua jeung mesti Dedi Agil marukana nah naon bibi jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh buat kerem awas make helm godeg teh ka dieu tah tuh kaproko bobogaanana wah sukema si benjang spektakuler apa si benjang we gede apanya jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo bangkong sapintrong lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkak tak kitu mah kerenyem di leumpit marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pengalaman nu ka nepi ka kitu tah pengalaman bibi ku hirup-hirup ku hirup hayang senang hayang senang hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mageulis bageur sabibieun silaka dorakana bibi mandanga doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup dengan curut eueuh da dasar agama taneng mah aya polos pisan di sini disebut oge bibi mah sampah masyarakat ieu kacikoneng ngaliwat bibi mah sedih rek ka pasar eueuh nunanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna da nya kitu meureun apal kana kalakuan bibi
nyebut oke gini. Aing ngaliwat bibi teh moro kana cingkarat cewis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si Hamur Kanyut ngaliwat nyebut naon ge Hamur Kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasangan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat Tapi kesan bibi teh. ah mimiti diperkosa teh ku eta Sama sok di beja-beja di. Aduh, ampun bibi. ulah kasorang kunen manen ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tika naudzubillah summa naudzubillah neng kade neng keuneh ku bibi sila kadorakanna mah neng mentong pamong gadis-gadis urang Cikoneng mah sing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejing merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser Nya. Bisa asup kana patroma. nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marugana teh aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longok ka pipir manawi aya nu ngisa doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkot da ka bibi nya ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi maneng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah neng kadek cing hati-hati Kade. bakal jadi sabiwir hiji nah awewe seng kaleng awewe mah masih cara lelaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh Di antarana saha? ada Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh Kalau Ampun teh. bibi membaheula nya tah kitu bibi geulis-geulis bibi mah ngaoratosan ka neng deudeuh teuing bageur ulah dugi kakak alaman ku neng mah umat oh syukur yang anakin jimat awaki astra jingga dawala anu payus tipi agul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep jang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikir saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh Gusti Marjun si sangkon. nya tiasa riung mungkulung kieu ye syukur jang kieu dulu saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirup jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikoneng boh ngaku urang Cikoneng bojo
hoyong soal tetapi bakal mulang ke asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea ku melendang di alam dunia teh hiji waktu mah bakal pinangi jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadi lebah dieu balik pe kana pokok Itu tenan saya. yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunia teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu meurdeng alam Kaboga. naon pancen teh Pak Tugas naon kayaknya. pancen urang di dunia teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna Salarasna. pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya antenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih halus tibatan dakwah naon amal da nu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nah make teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munafuroda ngali gincing dile balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal koyo ongko teu mawa naon-naon ha rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal Lain mawan. boh hade boh goreng di ditu mah akibat Gitu. kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucung ngik sia mah Ini pabeuli nyarita hayang. aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun Ini rapat kereta da si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener monograf awal kayak gitu. panglempengkeun Panglempengkeun. kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu Sok atuh pangbenerkeun gajah teh ninggal. gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning Kumaha bi teh? Kitu. Gajah. cing cek si lain Gajah. ama anu goreng Gajah. karena gajah gadingan Gajah. maung belangna digadingkeun Gadingan. amal hade karena gajah Gadingan jeung maung geus geus era sia era ku si api oman era bodoh era betak kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal
bisa riung mungkulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka. negara urang merdeka Nyoreang alam katukang bisa nak munculna merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan. itu makna bisa riung kumpul Ciri nah tuh tingali tutunggul nu parentul nu tubur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi hareos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata. anu nyata Jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang eusia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah hirup ceuk urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO. Ngau jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting mah kanyataan. sedikit bicara banyak kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya dah jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya tuh ulah diperingati 2 tahun nya diperingati 2 tahun geura aya ngapoe teu sini bisa popoe malah memperingati teh hura-hura teh taleler nya nu mawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan gua enak memeh main rebutan teh geus rebut wae perebut kedudukan perebut pangkat perebut jabatan silih siku silih jejak geuning bari sabangsa teh aya tarik tambang nih rebutan batur padahal ku sinir kitu ge teh benar kan jeung aya aneh ayeuna mah tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajuang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah us kana obak dibui dijariji busi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi mah heula mah ka ayeuna mah lain didasi heula tuluy dibui ayeuna mah pejabat heula tuluy diobak ka ituna teh geus gara roblok ge bener Pak nya aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara ngotan nya benar eta di denge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kasida deui bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral tapi aya pupuhna teu bermoral ai pupuhuna teu bermoral umur panggih ayeuna hareupeun abdi da ditagor suka ngirungna mobil eta mah kagila-gila keding kalimat aneh abdi mana lain aneh su ieu ayeuna mah ieu teh hiji beja
beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab gitu. Tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tambah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug. Aya jauh lebih gede. Iya ya, tsunami mah, kahuruan mah, biji letak mah, banjir mah, angin mah, bener amanan nu. alah iya ya Pak, dek nyalahkeun saha, Karengeng kuda dengan dek nyalahkeun saha, ya bongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu, ai bongan mah bongan bangkong. Montong sok tutudingannya jauh-jauh pakai kabang. hari nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong. Kumaha lamun bangkong demo ke? Bangkong mewandel. Bangkong teder ngayakeun sidang pleno. Di antarana belentuk bangkong korodok, bangkong hejo, bancet, ngarariung teu ngeunah ku jelema. Ai nu ngarusak jelema, ai nu dingkeun ka bangkong. Di antarana bangkong oman. Bongan bangkong ya, bongan bangkong kumaha, bongan bangkong kacai teu dimandikeun, bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing sameti, bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Uluh, nya. Oh nyata ai bangkong di kongkorong ai si nunuk henteu. Tuh. Nepi we karaeng disebutna we rorongkeng. Rorongkeng tina harengheng ku dedengean. Naon sababna? Sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang. Bisa cekolot baheula maka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang. Anu saralah teh eta bongana tilawang ninggal ka jalan. Ngaran-ngaran tilawang ninggal ka jalan mada sanes deui saha pijameunana grepek numbung ka geleng anu hayang ka geleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da tilawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah artina teh bangkong ngaheum-heum liangna eta kayak solusina kumaha teh ka aya nagara teh solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh degekeun siapa jadi dagor ke bae Solusi polisi jauh. solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sarerea atuh moal bisa sewang-sewang eta tunda manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kenyataan mana papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kitu ge nya jadi jalan keluar teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu meusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon
bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nungosiana teh kudu ku budak angon. Ya. Kumaha teh ngalilieur batur ai bokap. Ngalilieur kumaha aja. Jelema teh nu paralinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu paralinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napa ngomong teh kos lina aki we lain budak angon nusu tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah palasipah teh filosofi falsafah ya bidah falsafah nanahaun nah sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe bijil di mana di wetan yakin leres ceuk saha ya umum ge nyarita atuh bijilna di wetan tak ceuk ilmiah mah henteu lain kitu nah kumaha gitu da panon poe mah sisi da bumi nu muih kapan rarasaan mah orang teh pan sidik di wetan hai rarasaan lain rasa Itu jauh tina rasaan ieu nyeuy nah betul geuning oh da bumi nu muih panon poe mah cicing nya nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh oh mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut geradeuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan sirina satangtung diri geuning kitu eta mun jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji teh wetan kumaha maksudna dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibidahkeun babatok sia mangeran kagolongan sia teh benar cikaloh mangeran megrasok mengeran kana gulung jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutak barelek jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan gini baheulana da ku penjajah teu meunang sakola benar jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo gitu rajin pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat geus barat mana kulon tuh
biji ti kulon Jadi panas-panasan. bangsa urang teh geus kabarat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat Bener. pakaian kahakanan Budaya segala kang nginum-nginum minum mah ge nudutan orang barat. daya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh Kata mah turun tina angkot, kini kana angkot. bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leung lamun teu sing kayoan Untungna teh tuh korban mode kadeuleu geus kamarat-maratanya homuing ini malah wasit. Hujan. disangka ada orang bapak aing profesor bicara akademis Kurang teu kapikirnya kan. Wah menyaan nepi kadinya. Kadaharan teh nyawa. nya leres Ai turun tina santina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin Donut hot dog bisa Don malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok itu ini mau peuyeum. Ini peuyeum apa peuyeum. naudzubillah summa naudzubillah bangsa urangnya Pak ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekasi magadon sabu-sabu Kanya sedangkeun eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkeun pemuda teh sok diayakeun sumpah satahun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tongong negara teh. Anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya Pak deuleuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan rusak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa benar teh. wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh Geus bapaca. geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh Bari jeung daharnya di Sunda. deudeuh Besueuh we kesunahan. nya leres Bapak kacengkok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teh. ayeuna we di imah keju di imah da lain salah barudak sebenarnya mah dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah Oray-oraya. sesalimpetan oray-orayan ayeuna pada PS we tong borok make jeung deungeun-deungeun anak dalang we disadiakeun wayang kalah dijejeg ai wayang teh geuning kalah disebutkeun kalah dijual Gamelan di kilo. gamelan di kilo
nyusul deui kana tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tidak pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula iya ya Pak artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing lagi Bapak aing mah batok bulu si madu mutiara tertimun teh ieu nya leres Pak kitu ya bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto pae ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat tapi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur lucu pur kegaduhan ulah waka Pak ngabdi ye ini can kawin dong kok abdi teh bisi ai geus kitu mangga harewosan kana selisih lain anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangga ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal makna urusan si lain moal dihisab aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing salah diurang nya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh kulo teh ieu abdi nuhun Pak nya tak kitu cung dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi ya kade kaansroman leungeun mi HP pikir jeung niat isi kade kaangsonan deungeun bisi kalawanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean neko-neko ojo neko-neko sampean cek urang madula ulah terlena jeruk teh leres kitu nya nuhun Pak ngagebraya abdi tak kitu kade jak kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung tak kitu nya nuhun Pak